keur dieu keur nangtung keur lempang selalu astagfirullahaladzim astagfirullah. Untuk jadi wali teh lain sembarangan, lain babari jadi wali teh ika karat untuk menempuh makom tobat. Geus engke keur salat lagi nalika aya kamang-mangan seetik atawa aya poho di jero salat eta kudu ditobatan dina tarekat. Urang salat rakaat awal mulus, rakaat kadua rada ngaji celek seetik inget kana mobil beres salam eta kudu salat deui. Salat kos kitu teh pan jadi siksa ka Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Perbaiki salat. Perbaiki salat di mana ieu teh datang ka ngalantur salat teh. Naon ieu nu mentak jadi lanturan? Inget kana naon? Balikan deui salat datujukeun ka Gusti Allah nu lempeng. Sakira-kira eta bakal ngaganggu bae piceun. Gitulah caranya. Tak lamun orang nyaritakeun dongeng Sidina Ali katinggalan nyana berjamaah lantaran manehanana ngurusan hiji kitu babagian atau Sidina Umar lantaran di bagian dina Khaybar kemudian tinggalan nyana berjamaah ku gara-gara tinggalan berjamaah bae eta Khaybarna dibikeun bae geus kabeh. Naon eta lantaran nyana mah geus datang ka dinya tah ka pangkat hakikat. Atuh kaganggu kuno hina sedengkeun salat mah berhadapan jeung Allah nu ngagangguna barang hina piceun bae nu hina ieu. Urang mah dikitu-kitu gengke mah tetep bae di teangan bae di puasaan malah mah. Di puasaan di riadohan dunia teh riadoh. Wali mariadoh teh hayang datang marifat, hayang datang ilmu marifat orang mariadoh teh hayang sekupi. Geus tibalik bae. Tibalik, jasa tibalik, Masya Allah karim. Nah, ini keur carita hal. Terus ibadatnya per detik jeung per menit terus bae istighfar ka Gusti Allah sakira-kira bisa nyana bergaul jeung manusia sambil istighfar silakan. Sakira-kira nyana teu bisa, ya uzlah berarti. Uzlah ninggalkeun jelema, ninggalkeun makhluk lantaran untuk menuju kanu leuwih mulya. Tinggalkeun heula cek sadul qadir dina kitab Fathul Bani satungtung urang masih keneh kabeh ku dunia ulah sok ngurusan masyarakat, ulah sok ngurusan murid lantaran kiai eta sebagai figur tuntunan jang nuntun masyarakat ulah supaya resepeun kana dunia. Kiai teh supaya nuduhkeun ka masyarakat ka muridna ulah resep dunia aya kiaina nuduh dunia. Atuh deuk kumaha aja ceramah bae dibere leutik ngagurutu. Dicoret gunya moal deui ka dinya. Bae aku bensin sakieu cen. Emang kitu pun. Beres biasa. Masya Allah, karim diundang ku bupati rambutan letik ka gurutu. Ai endek sing ngilahi taala ulah sok ngagurutu. Teh lamun encan bisa ulah sok ngurusan masyarakat situasi Abdul Qadir engkena kaganggu atuh. Boro-boro deuk nyaangan batur heureun dirina ge kabarem. Beresan heula diri supaya ulah resep kana dunia geus teh resep kana dunia kakarak ngurusan batur engke ge batur bakal karasaeun di nasehatan teh lantaran teu butuheun kana dunia nu dicekelan ku nyana. Jalma panunggung nu sugih ngaji embungeun tatanggana ngaji kunaon lantaran sekali ngaji diberi amplop kosong. Kita diesian di kerajaban, kita diesian dek muludan, kita diesian dek aya kegiatan-kegiatan puyengeun. Puyeng lain embung sodako kos kitu teh puyeng dibere ku Gusti Allah embung jelema teh ngaji. Lantaran naon? Kaganggu tak ku eta. Jelema dek neangan ilmu kahalangan ku pamentakna. Geus teh mah dek mere dek teh urusan nu boga ngan kiai na ulah sok ngaganggu-ganggu ka dunia batur. Ketika nyana teh dibere ulah sok ngagurutu, tah lamun can bisa ulah ngurusan jelema. Urang lamun dikitukeun kasinggung kabehan, Pak. Kasinggung kok mau kipudaing mah.
teu menyinggungan aing bae berumahan atau lain kasinggung emang beberang teh mah lamun geus embung ka dunia anu aya di leungeun batur silakan cek Tuan Syabul Qadir ansub ke masyarakat bahkan wajib ngomean masyarakat supaya bisa wudhu rapih supaya bisa sholat rapih supaya bisa haji rapih supaya bisa sedekah rapih lantaran di dirina geus rapih can rapih ulah waka nungtun batur diri sorangan heula urang lamun dikitu-kitu sahapi jelemaeunana nu rapih kuat ja eueuh berarti emang geus kieu kabehan we meureunanan berjamaah tah iya tapi tetep bae aya teangan cek Kanjeng Nabi diterjemahkeun ku Tuan Syabul Qadir tibukieuna seperti kitu mantap riado heula bae kholah heula geus bisa ngabedakeun antara jelema anu maripat jeung nu teu maripat kakarak mangga mun can bisa ulah mun can bisa berarti can maripat di jerona nah eta teh ulah waka nungtun batur kabeulem kana tah nah iyalah timbul hal urang terus bae ibadah perdetik istighfar ketika orang ta'aluk hati karena kendaraan istighfaran ta'aluk hati karena sawah istighfaran ta'aluk hati karena duit istighfaran ta'aluk hati karena berbagai istighfaran engke ku Allah dibere orang teh berusaha mun cara dek ngalakalapa mah urang teh naik ke morosot deui dasar urang hayang naik mah meureunna engke ku urang teh tangkal kalapana dikadekan supaya bisa naik teh datang ka luhur ke nyorosot deui kadekan deui atuh minimal tangkal kalapana rubuh itu terus orang merontak Astagfirullahaladzim terus ketika orang dadalean ieu masuk ka jero hate ieu mah dunia nu hina istighfaran ketika orang dadengean ieu mah dunia istighfaran selengkeun urang neuleuh jeung ngadenge mah moal eureun-eureun satungtung urang hirup bisa neuleuh bisa ngadenge ngan pisahakeun ku urang ieu lah cara dina ilmu thariqah urang ke bari lempang istighfar bari diuk istighfar bari kumaha per detik per menit na terus bae istighfar engke istighfar urang tobat teh ngaranna timbul hal kumaha eta hal teh waridun ma'rifat khosoh waridun kasfil asrar waridun kasfil zat waridun anwarul zat waridun ma'arif waridun hadrah qudsiyah waridun nur waridan nur teh cahaya nu dimaksud cahaya tauhid nu cahaya tauhid ieu mah anu akarna nembus ka handapeun sapatala 7 lapis bumi anu kaluhurna bakal nembus kana aras engke rindang naon kitu dahan-dahanna jeung daunna eta ngaranna nur teh cahaya disebutna nur makrifat nur tauhid makrifat ngaranna nur tauhid makrifat ngaranna nu mentak di dieu di tafsir di naon garang-garang di bayanan min kasfi asrarillah ma'rifatul khosoh atawa hadrah qudsiyah atawa nur tauhid bahasana sarua atawa ilmu kasfi eta cahaya datang ka jero hate rahasia Allah mungkin keur lempang mungkin keur diuk mungkin keur ngedeng mungkin keur di jero mobil mungkin bae keur di harapan Baitullah mungkin keur di makom Kangjeng Rasul mungkin keur salat mungkin bada salat mungkin memeh salat tergantung Allah nu merena ngageter ka jero hate teng asa aya Allah teh urang timbul isit eueuna naon di jero hate nu ayangan Allah gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah kicep urang kicep Allah nu ngagerakeun urang salat teh Allah sehingga boga rasa diri teh nu ayangan Allah doang tidinya lah ngaranna
kajero min kasya tina mukakeun rahasia-rahasia zat wa anwariha jeung cahaya-cahaya zat engke salat teh inget nanaon ngeunaheun salat teh qurratu aini fi salat ca Kangjeng Nabi ngeunah hese nyaritakeunana eta mah ngeunah eta mah sebab lain cara ngeunah ngadahar opor lain ngeunah cara ngadahar apel lain ngeunah cara numpakan jahe lain ieu mah lain ieu mah ngeunah sabulu-bulu ieu mah sabulu-bulu nikmat luar biasa ngadenge bahasa Allah teh ngeunah ngadenge Allahu Akbar teh ngeunaheun maca Fatihah teh nikmat maca subhana rabbiyal azim teh ngeunaheun boh urang nu maca boh ngadenge batur lain tergantung kangeunahan terhadap suara jeung makhraj lain tetapi ta rahasia Allah ketika urang dibukakeun ngadenge Al-Qur'an teh ngeunaheun jasa urang maca Quran teh keur salat nikmat jasa geus moal kahartieun ku batur lantaran salat teh geus teu bisa diudag sebab kebal teu karasa kebal nikmat luar biasa eta mah hese nyaritakeunana teh mah pas kitu mah ieu mah keur carita bahwa horenganan jelema kitu teh eta teh keur kadatangan waridun cahaya tauhid anu datang ka jero hatena sehingga poho kana dunia teh hina leutik di hate manehanana ta'aluk sebab ieu dunia bakal ditinggalkeun mantap Kangjeng Nabi mah di angsongan gunung Uhud yang berjuang teu hayang Sayyidina Ali mah talak tilu salasan kitu keneh para wali-wali Allah man batur nyaritakeun dunia hina kunaon urang ngudag-ngudag satungtung urang encan teu resep kana dunia moal ngeunaheun salat wani sumpah moal ngeunaheun ku ajeun teh udang-udang na beda sagede bakulwa moal ngeunaheun bae kalengnya biasa-biasa bae salat kenceng ku kencengna kendor ku kendorna laun ku launna buatan nyana bae kumaha nyana ngeunah mah moal sebab moal kumpul antara cinta ka Allah jeung cinta dunia. Di mana cinta dunia, cinta ke Allah mual. Di mana cinta ke Allah, cinta dunia. Ketika cinta ke Allah, cinta dunia, diberi ku Allah lazat ibadah. Ngeunaheun. Tah ieu waridun ngaranna cahaya ieu cahaya. Nah, ieu mana hal? Waridun cahaya ma'rifat, cahaya tauhid. Nu mantak eta cahaya tauhid dibahasakeun akarna kasapatala datang ke 7 lepus bumi ieu rindangna ka luhur datang ke aras engke dahan-dahanna jeung daunna nutupan dunia jelema anu ngiuhan dirinya tiis jelema nu ngiuhan dirinya tiis di cahaya tauhid teh boro-boro nanaon geus amprokna geus ku tiis jasa komo ngadengekeun kana pituah-pituana tiis bengis lantaran naon lain bahasana tapi cahaya tauhidna ieulah makrifat waridun tah ieu keur carita waridun jadi ngeunaheun sebabnya nana aya dina kangeunahan lancar ka jero tanah sakira-kira di dasar tetep bae nyana tetep Allah 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 ayan Allah 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 tema Allah 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 beres kopi siap bener golkar keluar mulai geus diumrohkeun siap wah wariduna leungit waridun leungit geus moal nyaman jelema anu masih kene kabangga ku dunia ketika datang anu mere dunia nyana narobah moal nyaman ketika aya caleg mere nyana kabongrol moal nyaman ketika aya calon bupati datang nyana siap moal nyaman ketika aya calon gubernur nyana siap ngabantu tapi asal dibere moal nyaman kuari siap-siap ye pilkada amari geus mere naon tah ngomong sebenarnya ngomong atuh bakal kiai nu diumrohkeun di Kabupaten Tangerang ke bakal aku Zaki bakalna aya 100 siap-siap sanu dek daftar ngacong atuh sini sin ayo dari sini mah henteu
ya Allah ya Rabbi. Nda ieu mah masalah teh kos kitu mah endek mah endek kos ieu mah keur carita waridun berarti. Lantaran kabongbong kudu kitu umroh mah umroh bae ngan teu jadi kanikmatan. Haji mah haji bae ngan teu jadi kanikmatan. Tahajud mah tahajud bae ngan teu jadi kanikmatan. Duha mah duha bae ngan teu jadi kanikmatan lantaran ieu wariduna leungit. Sensitif sama waridun teh teu meunang kaganggu ku ujub leungit, kaganggu ku ria leungit, kaganggu pokona mah ku panyakit-panyakit batin eta mah geus leungit bae. Leungit bae tah mah henteu dosahan teh di sana mantak aya anu ngarasakeun sajadah salat dalam di luar salat leungit. Anu ngarasakeun teh sajam sanggeus sajam leungit, anu ngarasakeun sapoe sanggeus sapoe leungit. Ketika leungit bayelah hendak diayakeun ada di hese luar biasa iyalah waridun ngaran. Jadi kesimpulan nama hal mah cek ahli sufi mah cahaya tauhid atau ma'rifat rasul nu datang ka jero hate nyaeta tina kabukana rahasia-rahasia zat. Geus lamun urang geus ngabukakeun rahasia zat seakan-akan urang teh ngobrol jeung Allah. Allahu akbar. Keur carita salat intina salat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira boga perasaan dibimbing ku Allah. Maca Fatihah urang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lain diri nu maca teh dibimbing ku Allah. Sia teh nangieun aing dihirupan ku aing teh pan yuhi wa yumit. Sia ku aing digerakkeun lain sia nu ngagerakeun tah sia ku ada salat nang aing seakan-akan sia mah boneka sia mah eta teh wayang nu keur dipayangkeun ku dalang tah ieu sia maca alhamdulillah teh nang aing urang teh terasa dibimbing ku Allah geus bacana ge tanpa pamrih geus kumaha sorangan we. Bismillahirrahmanirrahim asa dibimbing bae ku Allah ruh sia ruh nu aing Fatihah nu dibaca ku sia nu aing kuari sia dibisakeunna ku aing geus sia mah atuh hitung boneka bae baca ku sia sarua jeung awas ya keur dibimbing ku aing atuh poho ka sagala rupa lantaran asa dibimbing ku Gusti Allah. Ngan eta mah kos kitu mah keur carita doang praktekna mah tuh hese lantaran henteu bisa ku ngadengekeun kieu. Ieu keur carita henteu bisa didengekeun lantaran kudu dipraktekkeun leungitkeun takabur, leungitkeun ujub, leungitkeun ria, terutama leungitkeun hubbu dunya. Dunia sabodo asal ulah cinta, dunia sabodo asal ulah ta'alluq. Ulah aya ta'alluq teh artina mah patalinya jeung dunia sehingga mun dunia leungit urang teh edan. Mun dunia leungit urang teh walah ai kitu mah dunia nu aya di leungeun urang los malah bagus. Contohnya si Abu Bakar Siddiq teu tahu yeuna mah kana dunia ngan dibere terus ku Gusti Allah. Tah eta mah jadi urusan dunia mah kos kitu wa mal hayatud dunya tadi ilalahun walahun. Nah, inilah urusanana sehingga geus bersih. Jadi ai warin mah mungkin dinusugih geus tersep kana dunia, mungkin di kiai nu geus tersep kana dunia, mungkin di ustad nu geus tersep kana dunia, mungkin di pejabat nu tersep kana dunia, mungkin di petani nu tersep kana dunia, mungkin di santri, mungkin di karyawan. Silakeun bae asal geus tersep kana dunia jeung penyakit batin warid datang. Asal geus datang warid bae geus beda geus. Diandang geus teu daek lantaran lah amplopna leutik. Beres deui we. Beres gugurkeun itu lantaran ieu mah rada gede mah nu leutik mah alah geus wakilkeun mah habak ka batur. Teu beres. Tah ieu kos kieu atawa silaturahmi lah terjadi lantaran aya anu atawa ngaji lanteu lantaran aya anu tah kos kitu warid can datang tah ieu mah waridun hal keur carita hal ieu kakarak ge keur carita dina tobat lamun tobat urang geus timbul hal geus kabayang bre karasa engke dirina bisa ngarasakeun mantak dipermasalahkeun jelema diangkat jadi wali si dirina nyahoan teu bahwa dirina diangkat jadi wali atuh nyahoan ya kamari ge nya ngawalian anakna. Karasa naon matak jadi karasa kanjeng Nabi ge nyaritakeun jelema diangkat jadi wali karasa
nah maka jeung karasa lantaran nyana engke bakalna doana diijabah ku Gusti Allah. Salah sahiji tanda di mana-mana diangkat jadi wali Allah doanya nu murni tanpa aya unsur-unsur duniawi. Beda jeung hikmat mah ojol doa teh mah jeung duit jeung dunia eta mah hikmat iman teu maksudna naon. Geus bae engke diijabah doana salah satu tanda ngan gegedena mah lain eta ketika jelema tobat diterima tobatna sahabatna ya Rasulullah lamun jelema mabok kemudian tobat tina mabokna bakal karasan teu bahwa manehanna diterima tobatna karasa jeung kangge. Jelema zina kemudian tobat ieu tah tobat teh diterima jeung henteu ku Gusti Allah karasa apa henteu ka dewina atuh karasa cek Kangjeng Nabi. Kos kumaha karasana bakal nanya greget kana zina jeung bakalna izin greget kana zina jeung hayang memperbaiki diri. Lamun dirina haju bagus berarti doana diterima, tobat teh diterima. Eta salah satu tanda kos kitu bae. Nah kuari dijadikeun jadi wali karasa engke ngagelempeng sebab roh teh coplok tina awak, lain awak lain roh. Boga perasaan lah satu awak isuk toge-toge di mana roh geus keluar mah awak mah dibawa ka leuweung tapi roh nu bakal amprok jeung Gusti Allah, anu bakal papanggih jeung Gusti Allah pertanggungjawaban teh penuh ku roh sapenuhna. Sedangkan Allah nu kuari diibadahan teh urang di jero kubur ge Allah eta, urang di akhirat Allah eta. Mun kuari geus wauh ka Allah di akhirat ge wauh, kuari geus maripat ka Allah tuh di akhirat teh heuh tah atuh di akhirat teh eta teu bingung teu naon lantaran kuarina geus wauh jeung Allah. Allahna eta keneh nu mantak di jero kuburan Imam Sibawai bisa nanya malaikat atuh geus wauh jeung Allah maka tanya sia ka iman kalimah naon bisa kitu kan malaikat eta mah Imam Sibawai mah atawa aya nu kieu kapan begitu ditanya mah buka tanya segala ji cek malaikat mana mah tugas tuh man buka bejakeun ka Gusti Allah ulah kudu ditanya-tanya kitu aing mah je bani beu kiamat cek kieu teh bebeja nya sakali deui lah aing mah nanya man buka malaikat tengah jeding set ceuli carekan wali mah bejakeun ka Gusti Allah maka jangan tanya-tanya pannya na bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya kula dicarekan cenah ceuli tengah jeding ya kunaon ieu atuh coba tanya ku anjeun kunaon kitu nu mantep manehanana teh kudu ditanya malaikat itu. Aduh cek malaikat teh sanggup kula ge tadi dicarekan henteu tanya deui ka ditu kunaon gitu nanya deui punten nabi tos menghadap ka Allah naon sababna cenah eta make ijeun kudu ditanya-tanya pancak Kangjeng Nabi anak indah zami abdi baik kaula teh acak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula kula geus boga sangka 100% kaula mau iman Islam jeung kula geus wauh jeung Allah kula teh boga kayakinan banyak ka Gusti Allah di bebeja malaikat kitu teh jawabanana mantap sabarang nanya ka Gusti Allah kumaha wali mah geus kos kitu masuk mantap kayak gini orang ngumpul gitu deh mana buka pakai nanya-nanya ya bener sembarangan nulis ngomong jeung Allah jeung nuncan lain deui ka di jero kuburanana nu matak macem-macem cerita ahli Allah ketika dikubur engke ge di mahsyar teh beda-beda cerita anu tadi dengan berbagai tafsirahum yahmiluna awzarahum jelema teh marawa dosa lantaran dibawa kunyana berarti jore aya anu naekan amal berarti bagus aya anu amalna bagus jasa aya anu hiber bae ka mahsyar teh set datang nya mah kieu bae di mahsyar di sisi bae nya nama ngadaguan jelema lalai ke sisi bae lah terus aya teh keram ge keur ngagadongan Habib Rozak ya jadi wali mah tenang cak kumaha kuari bae bari geus teh teh tari heula lantaran jana mah geus wauh ka Kapolda
geus wau nya nama atuh ka Dandim geus wau mun cara di kabupaten mah ka Kodam geus warau jara mah ta eta teh geus tenang geus nyaho jalan nya da ieu lah wali-wali Allah teh ke di akhirat geus daratang ke bangsa murid-muridna satari geus eta aduh cenah kula mah ieu bahaya kunaon tuh ieu catatanna geus tenang bae di dieu landan ke yang diuruskeun tenang yuk bae di dieu ieu ini mah rusak amat ya kan nanti ya masa kalau bisa dibawa jadi ini rusak biasa tuh ya mah kredit edisi ya mah invest aja ternyata kos gitu kan numantak al arwah junudun mujannada arwah teh kos tentara anu berkompi-kompi mun tadina urang ngahiji jeung ahli Allah di akhirat teh neangan deui bae eta jangan maleangan nu teu di dunia ge teu teu urang teu bisa di akhirat ge sarua bae engke di urang teh kapangi jeung Habib Rozak sini wala sini kita kumpul bagaimana ini gua juga sama kos gitulah bayangan ke di akhirat diteruskan dina tadi kata surah Al-An'am teh diteruskan lantaran eta terus sama kos kitu tah saenggeusna nu numpakan jeung nu ditumpakan ku amal kaditu datang ka mahsyar na ieu para wali-wali Allah mah di duniana geus wau jeung Allah di akhirat teh goja Allah na eta keneh yuk urang disembah ku ari teh bakal kapangi engke tinggal ngabuktikeun nu mantap wae sia mah kawan suara ya pangeran teh ieu lain teh mah batu ya pangeran teh lain teh mah panon bae ya pangeran mah ieu lain teh mah mana tuh pangeran kalau kokona disembah-sembah nu ciptakan nama wujud kidam bakom khalaqatul lil hawadis lamun di dunia nak geus apal secara tauhid tadi minimal anu 20 minimal nu 50 tadi geus jauh ka kangjeng nabina ka Allah na geus wau diangsungan pangeran ieu lain pangeran itu lain pangeran ieu lain pangeran itu lain nah nu asli mah ieu nu kurang di Allahu akbar lamun di dunia mah teu nyembah ka Allah atawa nyembah ngan carang-carang begitu dipake dibejakeun ieu Allah ieu asana meureun ieu ceknya na teh pan sia sok salat sakapeung-kapeung salat ge ieu teh lain Allah bener asana ieu meureun padahal lain diseret ka neraka salah nyebutkeun Allah bahaya geus nu wauh ka Allah mah atuh moal kaliru dibere ieu lain itu lain ieu lain itu lain ih Allah na asli mah Nalpalah waridun di dunia diberi cahaya menusuk ke jero hati bisa ngagukakeun rahasia-rahasia zat Allah komunikasi jeung Gusti Allah lantaran aya cahaya-cahaya Allah nikmatnya ngarasakeun gerakan-gerakan salat nikmatnya ngarasakeun zikir nikmatnya ngarasakeun maca Quran nikmatnya ngarasakeun urang-urang ulama babatak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection insyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang penting hudang sholat baca Quran zikir dibere hampang pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kudu eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu saya tak kuda ada tuh raja amat sholat jeung segala macam Quran ih atuh ieu mah panita Allah bae manusia hayang ka sorga batama sorga dan Allah nu rek nasukeun Allah kumaha Allah bae manusia mah meureun mung ka neraka urusan neraka eta mah urusan Allah ieu mah pokona mah dikalaksanakeun parentah Allah bae geus kitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tapi gak laksanakan itu kelas wali kos gitu itu kelas wali mah kos itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodreksin
ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh ieu tah papais ieu daun jerona ieu unti resep ngadahar papais teh resep ka untina ngadahar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok mah kos kitu ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh mah kos kitu komo teman ieu lamun dibaca sekean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir tulis parajas ikir cerita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir cerita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi atuh bandingan maca ayat naon ya ayat ya wazin fil nasibil hadiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh nah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu wah eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulifan fajin ami itu berbagai daerah ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat naon wa adzin pinnasi teu beunang kitu tah ngawiridan teu beres ngawiridan nu mantep tah kiai sabaraha ngawiridan we eta mah urusanna khususon ge atuh khusus mah tuh menang dibrejakeun di dieu ngawiridan sabaraha mimitina jeung tah kudu make sapi cenah kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya ge teu kadahar da cenah bareng kieu mah teu nya manusia sok disuzon ka aing tuh ieu horeng kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersahkeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Bawor bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah nu mahalna teh ieu taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae eta batuh wala mahroba li abdihi an masyati illa bi taufiqihi wa rahmati wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradati eta udah mun ngaji tauhid eta tempat mabul tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tidak maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kaburna jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala quwata moal aya kekuatan jeung teu boga kekuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kekuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah
urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti, teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti, moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti mata walau syi'na larafana, berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji pasantren betah, sanggeus pasantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah, sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeup diangkat haji daek bae baca Quran di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada tiga sesetik kepala sesetik aja nyana ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman nah mulai guys. Alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jadinya nanti ya ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipeda nomor telepon bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah kiai goblok tolol teman kiai goblok lain nanyakan telepon Allah, nanyakan telepon bupati segala, gubernur segala, DPR itu kiai goblok bapak mukos gitu bah telepon Allah nuku ditanyakan emang kiai jauh itulah nanya kain telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ke Qul A'udzu Birabbin Nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh Ar-Rahmanir Rahim Malik yaumiddin dikatakan deh haji heuai kieu sopan saya cek Allah ke teleponan jeung aing heuai jeung bebenesia bau mani nyilid keur lobaan ge keke punten nyari aing telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema blon urang ge hareup urang ge masih nyilid heula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah ka karakter Rahmanir Rahim soek bisa teh sumut sia bisa itu kuat Masya Allah nada kuda nada tadi bere taufik ku Allah tadi kersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang tepu yang padahal mah ieu teh sare teh jam setengah hiji atau jam hiji hudang jam 2 atau setengah 3 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah udah diangkat derajat tapi dibere puyeng haji isuk-isuk udah biasa bae deui henteu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi tetunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek ganeh panglima jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep baik masih kena gegas sakena kodan tep segana puyeng aya tahajud isuk dibawa ke rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tah itu dibere ku Gusti Allah teh kekuatan lamun dibere kekuatan itu ku Gusti Allah Masya Allah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeukeun dunia di rate plek ih eta teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur teh matur cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deuk ka Indonesia deuk ka Indonesia kan naik kapal kembal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkatnya melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kedomas berangkat jauh kene lebih kana lebih coba eta pakai lalagaan Masya Allah Karim
Masya Allah di kado mas mantap aya tak urut sumur dah eta teh perlawanan pertama kedua kali si kedua cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran ini mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran ngadak disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan turun temurun durang sejarah kos itu Masya Allah karim mulai tini jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain pakai suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun kayak kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh ya bacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah keluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabir Syekh Abdul Karim sama teh atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nyana ka Gunung Karang lagi atuh lain lempang hiber encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat duha Allahu akbar eueuh cai cek cara ieu cai jang wudu dia tepak tak jadi sumur hiji nah wudunya na di beres salat zikir ka Allah sangeus zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngala wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui hiji ditepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarepakan kitu ya urang mah panjeun sumur geus gigiran Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ke anak udah dapat berapa mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku hari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya ucain lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua selek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya kene arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu kan kita naon tuh sia ka ditu eta kus dari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teh sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus ya masuk ka singgung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae
salat ge nang maksakeun ieu teh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantak ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu Maha Rahmanir Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah sama salat jajabur tah bagus eta salat jajabur salat mah asli mah lain kitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat numantak di mana-mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah teu kuat beda diberi taufik mah dia ketentang diperkirakan bangsa 2 kilometer ya Allah tah kuat taufik nah iyalah ketika kiai-kiai diberi taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus saleh makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana nah gitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dah teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partai jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yuk jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah bener emang letik kudu gede we tolol ieu we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cara batu ca dirina bae ge zolimin zolim atuh ngomong ka batur gua sok ngomong itu di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cekena da ieu teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh udah dirina ge zolimin zolim atuh ngomong batur karare sieun ngomong kos kitu bae ge ngomong kos gitu gaya mah geus jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah aduh aya ge panglima na di dieu tuh eta prajuritna pan walau syina lamun kami ngersakeun jak Gusti Allah la rafana niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Bawra anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi Balam bin Bawra teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala artina teh condong tapi gak bahasakeun nama make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi
mun ku urang disogolkeun tetapi de Bal'am bin Ba'urah nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia. Mantap kiai mulia eta teh ku Quran, kiai mulia eta ku kalam ulama, kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok teh kiai secuil dunia hilang kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun atiullah wa atiur rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae dalar hukum lingsem heuh kalem atuh jero mah akur ya Allah ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah itu ieu bahasa dagel lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kedua Nabi bisa dijadikeun bayan badis berarti akhlada bimana sakana geus jelas di dieu teh ilal ardi maksudna mah lain tanah tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah tanah padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Bal'am bin Ba'urah cilaka Bal'am bin Ba'urah diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ki Bal'am bin Ba'urah atuh naon sanaon bedana jeung kurang gua kiai mutatadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak ya lah atuh geus kitu nah geus umum da jasa cak saha haram tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan bae waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia kue datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan ya datang dari kadinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke gayanya maning dirante mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun bari gahalalkeun jeung lu gak ligu kitu bener eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol punyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi mu'i lain mu'ina sia korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukuman hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti ka beulem sia satu gua di MUI mana gua di MUI teh ya Allah MUI teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat mesti ditunda kos kitu masalah urang boga MUI sebagai filter geus atuh agama teh ya itu melalui pintu MUI sebagai toser jang ka pemerintah kuari MUI na geus polusi di jerona
erosi kabelah dieuna. Teu pernah aya dengungan-dengungan mui urang teh kuat. Daging kemari tengah bejaan haram halalna. Kuari berbagai-bagai lah besar rese ngomong urang. Horeng di jero nama atuh lain deuk nyaritakeun agama mui teh sarua. Dunia nu diarah teh. Atuh geus sakomplotan ka ditu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Ya Allah ya. Ieu maka caritakeun anak baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia ma wattaba'a hawa tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urangnya kuari pondok salapi tapi nu dimaksud nama dunia kene atuh sarua bae sarua ieu sepira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu kene bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salat mah rada deus bungkusanana rada deus aing geus modern mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endeu bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah badak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tong pamarentah mah anak sulungnya anak anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya nama biasa baik tapi di mana geus jadi ini pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang di mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei pondok pesantren mah biasa baik santrin aja berjamaah ke carang antep baik biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tama ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sekaligus supaya daek be lah mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mati lok engke nya na teh sebulan 2 bulan mikirnya na dua jeung isya wah pesantren salap kos gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa nya nama masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae nah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah mah teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah teu salat tasbih boro-boro masyarakat mah kiaina ge teu salat tasbih emang kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge sial teh kiai misan kos nu ikhlas teh kitu pareng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesleun nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas aw tatsrukuhu yalhas
sipatan jelema model ban lambin baurama eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing kain tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tak terugu atau diantep ku orang teu digebakeun tetep bae alhas digebakeun ngelel teu digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'urah eta teh kos kitu sipatanna kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da mal dae narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang itu dinasihatan walam taitu pewarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos itu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia nyen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamana maksudna dunia di ondang aliung maksudna berkat dunia silaturahmi ge nyaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae inilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna ge teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh hari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron tah lain de calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus jauh di tadi teh kampanye hayang ngadenge jeru we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyekelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat dan bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasihatan ketika nyana diundang kali itu ulah yang pamerana nasihatan tak kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umur di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasihatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung sebelantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gua nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan kula kararieu bae polisi kieu bae anjung pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mah cek aing ge. Kebal mah. Maksudnya sekali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae.
Alhamdulillah datang ku hari tadi ondang dong deh. Enteng mah aya kan ngodang ulah cenah kieu mah kos kitu teu ngeunahkeun. Itu kaya aing berarti karasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Itu yang 2 kali geus. Ai podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh alhamdulillah gitu kan. Lain deh. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Ngan aya nyana be digigir ieu.